kontek dakwah teh kadang-kadang teluyu. Tukang sholat dititah sholat, tukang ngaji dititah ngaji. Nini ulah mabok jeung jinah nyamoa. Jadi segmennya dibagi atuh kema misi dakwah teh. Kiai ieu pangbereskeun tah ieu nu tukang mabok, kiai ieu pangbereskeun tah tukang gelut, kiai ieu pangbereskeun tukang jinah. Beres kehidupan teh. Sabab lah urang ayeuna mah lumpatna ke nu loba-loba majelis, loba jamaah. Kadang-kadang sok teu akur eta teh. Kunaon sih murangan jamaah teh pindah ka jengan belah ditu. Ieu mah dikuring. Dikuring ieu mah pindah cenah ka belah ditu. Pindah ka belah ditu. Heukeun bae pindah ka ditu dia halus pan ajengan murangan teh tugasna. Kan derep teu akur. dikuring ya gitu. Nah ieu nu kudu ditataan supaya misi dakwah teh kanu tujuan. Sabab Nabi Muhammad lungsur ke alam dunya jeung nyampurnakeun akhlak. Ai akhlak teh beureun. Hiji akhlak ka Gusti, dua akhlak ka sasama, tilu akhlak ka alam. Make akhlak ke mah kiai ge kudu ngambek lamun galunggung di tugaran wae. Leres teu? Teu gaduh akhlak. Kunaon kuring nyarita kitu? Apan galunggung teh dijieun lain jeung perorangan, jeung kabeh alam saalam dunya. Gaduh fungsi jeung peranna, manfaat ka urang Tasik, ka urang Garut, ka urang mana-mana lain milik perorangan. Lamun rata di tugaran wae engke longsor saha, engke kai saat rek saha wudu rek di mana. Maka kuring di provinsi Jawa Barat rek adamel kuring majelis fikih jeung alam. Kuring nek nyeun minta ka MUI supaya MUI nyeun hukum engke mah miceun runtah kasusukan naon hukumna, miceun runtah sisi jalan naon hukumna, miceun cangkang cau di jalan naon hukumna. Meh ilmu teh bisa kawangku kanu peradaban hirup. Eta kuring aplikatif gitu nah.